kuari aya alamat kos itu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten, umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar, ya Allah ya Rabb. Sakumaha sesuai jeung perintah, kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula, keluarga kula, murid-murid kula, santri-santri kula, umat-umat sa Tangerang, sa Banten, sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang, isin urang mun nyaritakeun dunia, sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun, mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu 2 minggu buka kuburan urang, nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak, ternyata horenganan geus bilatungan awak urang. Nggak memulai zohir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Ialah torikoh ngarana. Ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis. Nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis. Nyaritakeun Said Maliki luar biasa. Jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi Caringin mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim. Urang nyaritakeun karomah Tan Syekh Abdul Karim luhur teh ieu bae ulama-ulama Banten. Kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai gitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten. Kukula keur diteangan karomah-karomahna ke lamun di istikhorohan bagus, kukula engke endek di Citak melalui Zaki. Aya bupatinya nanti, ya Zaki, ya mangitakeun jual ku Zaki, duitnya jang Zaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dicekapkan sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kekirangan hapura ka seluruh masyarakat tu sakieu lobana. Masjid Kebona maya hampir 80, tapi pandaharna ti poe Salasa. Meuli laukna ge hampir 5 ton, tapi padieu kos ieu tah dan lain-lain sebagainya. Atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa, kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya. 80 ieu mencitna masyaallah. Tapi kula mah teu ngadahar kan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh. Nah ieu mah hampura besi anu teu kajamunya engke besi dipersiakeun dahar aya keneh dalahar deui. Jeung besi aya naon mah caus segala jeruk bawa geus kabeh. Kursi besi ki bawa. Bawa ngan gantian. Sakitu bae hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.